Carita naba saja henteu pabeli cara ilaharna carita misteri tapi teu weleh ngahudang kapanasaran anu maracana pangarangna tapis pisan dina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, anu aya di mana wae, anu aya di luar negeri, anu aya di dalam negeri, anu aya di tatar Jawa Barat, atanapi provinsi sanesna sa Indonesia, wilujeng patepang dangu deui sareng pintonan dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni budaya anu katambihan ku sakudak sakedikna aya hiburan sareng informasi. Mugi-mugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh disehatkeun sakula wargi ditebihkeun tina sasalad COVID-19 nya. Oge tindakan hasil sagarupi anu nuju diikhtiarkeun atanapi anu dipimaksad. Tekendat simkuring anu hunkeun kana pangrojong anu mangrupi manco kana kontena, subscribe-na, nge-like-na, nge-share-keunana, atuh nyerat komena. Kanggo anu nembe sumping, wilujeng sumping, mangga supados aya notifikasi saperkawis konten anu bade medal, kantun dipencet wae, diklik wae seratan subscribe anu aya di palih handap katuhun videona. Tak, nu ieu. Mohon. Nu eta. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina tos dugi kana wanci anu mustari ieu cariyos Laler Bodas karangan Samsu tamat dina edisi anu ayeuna. Nanging kumaha ieu panungtunganana cariyos Basri Lili teh? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang lajengkeun. Saenggeus pok deui Gani menta dihampura sarta ku Basri jeung Lili dihampura pisan. Manehna maksakeun imut bari ngomong. Aduh. Jang Basri. Aduh. Kuring teh boga Rusia. Ari panjang nama ku kuring dituliskeun ya dina buku notes skandal.
tadina nya sabisa-bisa di karang dijieun buku gitu sugan diterbitkeun ku penerbit tapi gini nggak ada buktina bet kieu luka bisa hirup tuluy luka moal aduh kunaon Kang Gani ieu musial mules nya ieu bukuna ieu dina handapeun angel ieu teh cokot ku kan Cep Basri serta ampihan mun bisa mah hayang di karang kitu tadi jeung buku ku Basri dicokot di handapeun angel serta sangkan nu gering payah ngeunaheun hatena yen tangtu baris dijieun buku saenggeus Gani ngomong jeung ngadenge janji reup manehna peureum ngarasakeun kanyeri biwirna kunyem-kunyem bangun aya nu diucapkeun jero hatena ari beunta deui biwirna imut ka Basri jeung Lili tuluy pamitan saenggeus ngadoakeun kanu gering sangkan tereh cager deui nenjo Gani namprak tu bisa walakaya mah sanajan kamusuh oge Basri ngarakacak hatena di jalan hatena rusras kajaman ka tukang keur basa mimiti panggih Gani teh jalma sangsara jalma andar-andar tepuguh dumukna bisa kitu soteh dipangjejehkeun ku manehna diasupkeun kana juru tulis pabrik tinun pimitohaeunana kadenge keneh sumpahna Gani baheula sejak bumela ti lahir tumekeng batin tim rumasa ditulungan di imah buku teh diilikan ku Basri sela-sela lambaran bet aya saputangan sutra menang nyeun Lili nu baheula leungit di Haurduni teh Basri jeung Lili mani olohok kumanehna kajudi yen tangtu aya patalina jeung buku teh tuluy dibaca teu wudu beres ngaturna catatan teh make di tanggalan sagala jaba ti nyaritakeun sarsilah nu bogana ngamimitian ti waktu indit ti lemburna nya Gani teh para wargi kaum dangu leos ka Kuningan nyiar pagawean geus meh kalempohan meh ngalaman jajaluk nya bet pareng amprok jeung Basri anu nulungan mere pagawean dipimitohaeunana kanu juru tulis pabrik tinun di antara anu dituliskeunana teh kieu Tujuh November 1838 sanajan gaji saeutik pohara kuring sugemana lantaran sakuringeun mah cukup malah saeutik bisa ngirim keur jajan adik kuring di lembur kuring kacida kahutanganana ku kahadean ka Basri teh ku hal eta janji dina hate rek bumela kuring mimiti rea kawawuh tadi penting waktu rek lalajo pesta di gedong Husada Honeng kira-kira pukul 11 di lebah Imah Sobari kuring ngarandeg sakedeung sabab di buruanana aya jalma duaan keur ting harewos panasaran hayang nyaho saha-sahana sabab kuring terang yen sobat kuring mah Sobari aya di nu pesta di Husada Honeng da jadi pangurus kuliwet we kuring teh nyumput kana dapuran cau teu samar ku tetenjauan da puguh caang bulan anu saurang teh Sobandi tah nu saurang deui tah nya eta nu ngahodang kapanasaran teh bat pamajikan Sobari make papakean lalaki kuring ada dempes ada dengekeun omonganana tapi hanya kalangan sakecapisan nu tetela teh haurduni kitu natek we tangtu manehna teh ka Haurduni
nya awahing penasaran kuring miheulaan idit ka taman rek ngintip. Barang datang ka taman ti kajauhan ka tenjo aya jelema duaan. Kuring gancang nyumput kana rungkun kaca piring teu sakumaha jauh tina bangku nu didarayukan ku jelema eta. Ari disidik-sidik teh sing horeng eta lalaki teh sobat kuring Basri jeung papacanganana Lili putra dunungan kuring. Teu sahijieun cek kuring dina jero hate harita ngan ieu mah aya mending nada bujang jeung lanjang nu keur ngawarangkong teu nyarahweun yang di tukangeunana aya nu keur cinutrung ngadengekeun. Basri sobat kuring culang cileung bari narik bebenena reka mana wat nyarumput kana rungkun si horeng kagebah ku nu anyar datang nyaeta Didi jeung Sumarni. Lila kuring ada dempes di nu poek kada dengekeun nu keur nyarita omonganana eta dua jalma teh keur bobogohan. Kuring kaget ngadenge nu ngaguprak malah Didi mah ngabatrean ka lebak. Sobandi beak bersih kukul wetus ka Basri jeung make ngancam sagala dumeh cek cangka anana Basri teh ngintip manehna. Sanggeus Didi jeung Sumarni barali kuring bijil tina panyumputan diuk dina bangku nu urut maranehanana ngahulang mikir eta kajadian. Ari breh teh bet mangi sapu tangan ngagoler teu mangmang deui datang tu eta teh nu sobat kuring tingaleun dakat ciri dina juruna aya sulaman ku benang sutra LB dibelitkeun geus tangtu pondokna tina Lili jeung Basri. Eta carecet ku kuring dibawa maksudna teh rek dibikeun kanu bogahna. Tapi pohara bingungna sieun disangka tukang ngintip. Atuh kapaksa disimpan bae saheulaan rek neangan heula akalna nu pihadeun. 8 November 1838 sing horeng geus heubeul Sumarni sok nyolowedor teh jeung sok silih suratan sagala. Teu wudu sakitu mah parelit akalna teh nya dina susuratanana oge. Nu acan nyahoeun rasiahna mah moal aya nu ngira yen cangkang sigaret dipake ganti amplop. Pangna kuring nyaho kitu kamari pas sore ulin ka imah gapur nu dianjangan keur kacai ngan aya pamajikanana bae. Pelantaran kuring geus conggah ge we diuk ditepas dina luhur kastok aya bungkus sigaret ngagoler. Kabeneran we cek kuring teh bali nyokot eta sigaret puguh keur sarebel hayang udud. Tapi barang dipetekeun eusina teh lain rokok bet surat. Kuring penasaran tuluy surat teh dibaca. Tulisanana teh diketik ku surat ti Didi ka Sumarni. Sakedapan mah kuring teh ngahulang tapi barang nenjo gapur rentang-rentang datang gancang surat jeung bungkusan teh diteundeun kana urutna. Lila kuring oge ngobos didinya. Poe Minggu urang ka Sobari. Kitu cek gapur teh ka kuring baktu rek jung pisan balik teh. Ku kuring teh diheukeun we. Sabab geus kaju ditangtu ieu teh rek mikeun surat teh. Sajajalan mikiran kumaha petana gapur mikeun teh surat eta. Mani rieut kuring mah kagoda ku rupa-rupa ingatan. Ras kamilik Sobari dipangduakeun ku pamajikan. Hina teuing lamun kuring nutup wae ieu perkara henteu ngabejaan ka Sobari sakurang-kurangna kudu ngahalangan. Tina kuloba teuing anu dipikiran, kuring nyimpang heula ka kantor tempat digawe di pabrik tinun. Niat mah rek ngareureuhkeun ingetan, tapi kalah beki komo ngarasa karunya ka sobat. Jorojoy dina hate teh aya pikiran rek ngaganti surat eusi cangkang sigaret nu di imah gapur lantaran ajeuna mah ku kuring geus kajudi pipetaeunana gapur nganteurkeun. Prak teh kuring ngetik dina mesin tulis nyieun surat anu unina direka cara ti Sobandi keur ka Sumarni. Kieu unina surat meunang kuring teh. Kalayan kacintaan. Mar, horeng kieu rasana ari cinta sajati tetepung sapoe oge asa sawindu. Kakarat 3 poe tita sosonoan di haur duni ayeuna tos hayang geurah gok deui. Ku sabab eta engke malam Salasa pukul 11 engkang rek nepungan ka dieu. Engkang meunang beja Sobari rek mondok di Cirebon. Engkangna Sobandi. Tandana oge niron surat anu di gapur wae ku ketik henteu ku tulisan leungeun da meureun kitu biasana. Barang rek ngetik minangka keur walonanana kuring ngarandeg lantaran Sumardi mah moal nya ku aksara ketik
dah sobari mah teu bogaan mesin tulis meh wae akal kuring kanyahoan sanggeus datang ka imah kuring mukaan surat-surat heubeul dina meja rek neangan aksara jeung tanda Sumarni sabab kuring inget sabulan ka tukang aya surat di manehna basa ngabejaan sobari muriang sanggeus kapanggih tret niron aksara jeung tandana 2 kali katiluna oge geus ceples pisan engkang di bumi tiwangkit paturai di haur duni teu aya deui nu kacipta mung engkang kakuping keneh carios-carios engkang karaosna nyerep lir cikah huripan upami yaktos engkang micinta mugi kersa sumping karorompok wengi salasa tabuh 11 margi pun lancek nuju teu aya mondok di Cirebon di antosan dina waktosna nu kalintang kangena Sumarni nah kitu moal alang kumapalang cekuring sobari oge sakalian rek dibejaan ieu surat anu 2 minangka pitapak keur ngeurad sobani ayeuna kari anu boga bahadas sobari kudu jogo dina waktuna supaya ieu aturan sampurna pada salat maghrib kuring nyieun deui surat ka sobari kieu unina teh saudara sobari kasabaran anjeun dina laki rabi aya gorengna pikeun nu sejen nyaeta istri anjeun kulantaran kasabaran anjeun teh Sumarni geus wani mangduakeun ka Sobandi mun hayang ngabuktikeun aya piakaleunana sanes anjeun teh rek kondangan ka Cirebon engke dina malam Salasa tah ti ayeuna kudu nyarita ka tuang rai yen di Cirebon teh rek meuting dina malam Salasa pukul 11 campleng di imah anjeun bakal kejadian rasiah kulantaran eta ka Cirebon mah anjeun kajeun henteu tapi buktikeun ieu beja anjeun kudu ngintip emut malam Salasa pukul 11 campleng nu nyaah barang kuring rek nanda pena teh ngadadak eureun bingung kumaha pihadeunana sabab lamun satarabasna ngaran kuring tang tuh sobari nalungtik jeung pangpangna bisi disangka ngajerum ngaran samaran wae kitu ceuk hate teh tapi naon atuh abong pikiran keurieuh ras wae kana carecet anu timu ti haur duni teh dina juruna aya aksaraan LB pantes mun niron eta teh da waktu manggih saputangan eta mimiti kuring nyaho kana ieu rasiah teh ceuk kuring nah da ari tret teh nanda laleur bodas lantaran kecap eta anu harita kapikir turuk-turuk asa merenah kana kelakuan kuring intip-intipan ninggang paribasa cara laleur putih 11 November hiji salapan tilu salapan malam minggu pukul 2 Janari kuring ditepas sobari nyelapkeun surat kuring teh handapeun wadah calacah tuluy gura-giru kuring balik hareupeun Imah Basri ngarandeg sakedeung inget kana saputangan pulangkeun wae kitu harita sarta wakca satarabasna geus cek pisan kuring buka panto pakarang geret panto kamar Basri muka sarta aya jelema di harudum keluar gancan kuring nyumput handapeun tangkal jeruk lar ngaliwat ka hareupeun kuring sing horeng Basri reka mana sakieu geus peutingna bijil sorangan jeung kawas anu rurusuhan teu kapikir panjang deui tuluy wae ku kuring dituturkeun ari sing horeng teh leosna teh ka Imah Didi sabot manehna kulantang kulinting neangan jalan rek asup ka pakarangan jadi kuring ngagibrik balik deui ka Imah Basri panto kamarna teh kabenaran teu ditulakan duka pohoeun duka pedah rurusuhan bus kuring abus tret nulis sanggeus surat digolerkeun dina deukeut lampu kuring biji rurusuhan bisi nu boga kaburu datang kuring teh nyaah ka manehna titas ngadenge ancaman Sobandi oge kacida mangrisikeunana bisi saenyana rek dipergasa nu mata kuring ninggalkeun surat oge ngelingan ulah sok lunta ti peuting bisi cilaka tandana surat eta oge salua laleur bodas bae kapalang jadi tukang intip-intipan kuring teu tuluy balik panasaran hayang nyaho Basri teh tas naon ari di jalan papaliwat hadena teu kate nyeweun
nya bener leber wawanen sobat kuring teh. Dina luhur meja didi manehna teh neuneun surat geuningan. Teu panjang dipikir deui kop eta surat teh dicokot sarta tuluy dibawa balik hayang nyaho eusina. Meh bae pitapa kuring gagal mun eta surat teu kapanggih mah. Eta teh Basri teh bet salah jalan nyeun surat papatahan ka Sobandi. Atuh mun seuk katampa kanudu di suratan mah lain ngan pitapa kuring nu nyamos bae tapi meureun beuki komo amekeunana. Sobandi teh ka Basri. Nya surat teh ku kuring diampihan. Isukna ngahaja nyamper gapur teh pukul 8 nyaeta supaya aya waktu pikeun ganti eusi cangkang sigaret teh. Di jalan kuring meuli sigaret cara eta sabungkus sarta sanggeus eusina dieurihkeun kana salopa surat anu minangka walonan ti Sumarni diasupkeun kana cangkang sigaret teh. Ari jol ka gapur nyampakeun ngaropi kuring oge disuguhan. Kuring raret-raret kana luhur kastok kabeneran kantanan teh aya keneh. Sabot gapur dangdan cangkang rokok eusina ku kuring ditukeran sarta geus ngagoler deui dina urutna. Waktu rek indit eta nya bae gapur nyokot heula eta rokok. Di imah Sobari nyampak aya Basri katenjo ti kajauhan keneh keur meber-meber surat. Moal salah deui teundeun aing teh keur ka Sobari eta teh. Cukuring teh dina hate. Hadena bae teu kapanggih ku Sumarni. Sabot ngawangkong gapur ngodok rokok baringan kari hiji cangkang nalung kana wadah bangkarak. Sumarni nyongkot karanjang majar teh rek dibersihan. Tuh ceuk saha lain akal lemes geura mikeunna surat kitu carana. Ai kuring maranya-ranya we ka Pia Asem ingat kana lampah sorangan mal susurat batur. Waktu gapur keur kabeneran balangah jol Sumarni neundeun wadah bangkarak dina urutna. Etangan sakilat kuring ngalungkeun cangkang rokok nu tadi geus dieusian surat minangka walonan ti Sumarni. Teu lila anu dialungkeun ku kuring teh geus dipindah kana saku gapur dibawa ka manehna. 13 November 1838 malam Salasa pukul 10 leuwih kuring geus aya di gigireun imah Sobandi. Sabot keur ngahulang geret panto muka katojo ku lampu ti jero Sobandi bijil make pakaian sing sarua hideung. Sanggeus kaluar ti pakarangan kuring ngiclik ti kajauhan. Barang datang ka imah Sobari manehna ngetrokan jandela. Bray jandelana teh muka puguh wae nu di jero tetela katenjo Sumarni. Meni menang dangdang nyodorkeun leungeun narik nu rek asup. Gebruk jandela ditutupkeun. Keur kitu kurunyung tina dapuran cau aya nu ngalemeng duaan. Gancang kuring asup kana panyumputan di saung lisung. Ting harewos gigireun kuring ngan kahalangan ku bilik bae. Si ngoreng eta teh duaan sobat kuring Sobari jeung Basri. Cek Sobari teh cenah urang lapor bae ayeuna mah. Atuh gura-giru kuring bijil kuriak kacerep engke. Karunya ari geus nenjo Sobandi diiringkeun ka balai desa mah geuningan. Isukna Kapur datang ka kuring nyarita kawiwirangan di piwarangan terkeun surat kadununganana suratna aya nu masuk nepi kadununganana cilaka. Daradat Gapur buka rahasia Sobandi taya anu dipinding-pinding malah nganterkeun surat poe Minggu ku manehna dicaritakeun aturanana. Ngan cenah suratna aya anu ngaganti jadi di teh dilejokeun. Kuring reuwas bisi katuding nya. Sabab tuluy nanyakeun saha nu masuna cek kuring teh. Nah ada cenah ari pok teh Basri cenah ngajawabna teh sabab ngan manehna anu nyahoeun kana rasiah didi basa dihaur duni. Basri aing mah anjeun kapapas ku tuah deungeun kuring anu salah anjeun anu jadi wadal nya tadina mah hayang ngojayan ari temahna sasat kuring sorangan anu ngusrukeun Basri kana bahaya. 14 November 1838 isuk keneh samemeh ka kantor kuring nganterkeun heula licinan ka Minatu. Di imah Minatu kuring raret-reret neangan sugan aya pakaian Basri di dinya. Eta kabeneran mani numpuk dina meja rek dianterkeun ka nu boga da isukan Basri rek indit masantren ka Jamanis. Waktu yoyok nya si tukang Minatu keur ngumpulkeun seseuheun
sakolepat naker kuring ngasupkeun surat kana sakuluhur baju Basri. Eta teh surat jeung manehna anu digolerkeun dina meja didi teh ku kuring ka Cidamelangna komo ayeuna rek nyaba susukadan bae lamun manggihan eta surat mah manehna teh asa digeuing yen boga musuh nya eta Sobandi. Di handapna ku kuring ditambahan ku omongan anu ngomat-ngomatan ari rek pigawena naon bae teh pikir heula bisi aya matakna. Tandana seperti anu enggeus-enggeus bae nya eta laleur bodas. Sadatang ka kantor kuring ngetik surat keur ka Basri sasadu moal bisa nepungan sabab loba pagawean ari sanyana mah da nya aya gerentesna gapur kamari yen di mana Basri indit manehna rek ngintip susuganan aya kajadian geusan jalan nyilakakeun jadi kuring mah hayang ngintip talajak gapur bisi kumaha onam moal nembongan ke Basri. 15 November 1938 kuring nyerangkeun ti warung anu pahareup-hareup jeung stasiun otobus nengetan anu rek miang. Dina rek jung pisan indit lili kawas anu dibikeun ke Basri. Barangna mah teu tetela da kaburu ret katukangeun lili kapur keur ngajejega. Atuh meuni teg-tegan sieun aya kajadian kitu kieu. Tapi nuhun salamet teu aya naon-naon. 1 Januari 1940 kuring keluar tina jadi juru tulis pabrik tinun Haji Abu Bakar digawe jadi mandor pasir batang marengan gapur pang nadaek lantaran itung-itung nyerangkeun ti kadeukeutan karena maksudna musuh sobat kuring. 4 Februari 1940 kalawan pamenta gapur kuring kamanehna mikeun tanda lili anu memangna kuring apal pisan dumeh sasatna urut dunungan mindeng nenjo tandana eta tanda maksudna pikeun nyieun surat palsu menta ali ka Basri dipalar bengkahna nu papacangan diperdih kudu menang aksara jeung tanda lili nya kuring teh nyangupan itung-itung milu ngajung jugan kacintaanana lili ka sobat kuring cek pikiran teh sok mun ulah cilaka. 7 Februari 1940 aya jigrah gapur datangna ka kuring parangina asa ieu aing kajojo sepion sing horeng surat palsu teh nyanggut ali teh ku Basri dipulangkeun. 8 Maret 1940 rek ger pisan hujan gede kuring ngaliwat ka pabrik tinun digawe baheula duaan jeung gapur. Dina jandela aya lili keur ngalong eta bisa pisan si gapur ngaragajina hate lili nepi ka lili ngarenghuk taya tangan pangawasa sigana geus gulung kepercayaanana teh yen Basri teh nyelewer nu dipake bukti ku gapur surat teh nyimas tati keur ka Basri anu kakarasa potong. 12 Mei 1940 Subita isuk-isuk keneh di pasir batang geus nyalukan kuring jeung gapur manehna nembongkeun surat anu usina nyindiran laku lampah Subita ari tandana jelat atuh teu sak deui nuding ka Basri keur mah aksarana kaciri kata mah jelat teh lalandian Basri di lapang bola. Subita ambek ngagugudug sarta nitah ngakalan ka kuring jeung ka gapur sangkan bisa maehan Basri. Gapur nu ngabijilkeun hojah. 16 Mei 1940 Basri rek diarah pati kuring geus sadia di juru ngadaguan ketakna gapur nawakeun sakina. Gapur nyekel kursi dipake ninggang Basri. Basri rikat nyingcet bering lid. Gapur luncat bering nyebut sakin rek dibenerkeun kana iga burung Basri. Mani teu karasa kuring luncat miheulaan gapur nincak indung sukuna atuh bro bae rubuh patutumpuk tiluan peso mah dipecat jauh. Kakara gebru oge kuring ngodok bubuk cabe bawa ti imah diawurkeun kana panon gapur duanana atuh merem teu bisaeun beuntak. Manehna ngakoak bari nutup beungeutna disangkana mah meureun Basri. Subita red ngareret ka kuring tiluan rubuh maksudna mah rek nyokot pakarang ka imah. Orok kaya disusul manten ku pereup Basri bangkieung bae ka jero.
kuring ngeriringkuk di juru api-api aya nyeri bari nyerangkeun Basri anu keur nyicikeun botol leutik kana cangkir ajangna. Kuring heran nempo peta Basri kitu teu kaharti maksudna. Nyaho teh saenggeus dirampas ku polisi dipariksa ku dokter horeng eta teh racun. Subita ku manehna didakwa rek ngabaruang. Kuring muji syukur ka pangeran harita teu aya Rajapati. Beuki komo gede hate kuring ningal kapelitan Basri. Moga-moga bae manehna salamet saterusna. 17 Mei 1840. Peuting duka pukul sabaraha kuring indit ti imah maksud teh rek nyamper Basri. Geus teu katahan dina hate hayang geura wakca sagala rasiah-rasiah bisi katutuluyan Basri nyangka satru ka kuring. Sakalian rek ngajak neangan akal supaya bisa males kanyeri kasubita jeung sakancana sarta hayang bisa neuleman lili. Waktu keur jongjon lempang hareupeun imah dunungan kuring nu dicicingan ku lili dina tangkal jambu aya nu nganggulayun ngelemeng hideung. Kuring ngintip ti tukangeunana dina handapeun paranggong kembang tongkeng. Teu lila eta nu ngalemeng teh ngadeuketan kana jandela bari nyelukan lili lalaunan. Nah aya bangsat bet gagerowan heula kawas rampok tewak wae kitu. Kuring singkil nyinglidkeun leungeun baju barang rek disampeurkeun bet asup manten tina panto hareup katambah lawangna dikoncikeun ti jero. Gancang kuring sadia paneungeul keur mapag lamun kaluar. Keur taki-taki kitu kuring ngagebeg kaget ngadenge nu inghak-inghakan ari diteges-teges teh bet sora lili. Kuring muru kana lebah datangna sora ceuli diantolkeun kana bilik. Kuring seri leutik bet geuningan anu keur diintip disangka bangsa teh sobat kuring Basri anu rek dijugjug imahna. Kuring kaget ngadenge Basri rek minggat tapi ari dipikir deui moal bodo nu ngarandapan tangtu kitu teh hadena sangkan herang caina beunang laukna. Basri tuluy bijil ti panto hareup rurusuhan nepi ka pohoeun ngocikeun deui da barang manehna geus rada jauh kuring nyoba-nyoba bukakeun lawang babari pisan. Kuring asup hayang nyaho sababna lili teu kecet-kecet bisi kumaha onam. Uy meni menggara kacak nejo nu ngagoler dina ranjang teu empes-empes dipaehan kitu ku Basri. Kuring teh ngarampa dadana hipu aduh aya keneh deg-deganana mah tayohna kapaehan. Dina leungeunna bat nyekel kertas saceuwir tuluy ku kuring dicokot terus dibaca kieu eusina teh. Lili moal hade urang minggat pabarengan mun nyarek milu di dagoan di hareupeun hotel Kanton nepi ka pukul 7 mun teu datang ditinggalkeun. Hareupeun hotel Kanton di Cirebon ulah salah engkang Basri. Basri teh tuning pondok pikiran aya rek minggat mamawa awewe atuh teu beda ti rek nyangsara anak deungeun jeung nyangsara awak sorangan datang tu diturutna ku lili kawantu sakitu beratna. Kitu nate kawasna Basri bawa ningku bingung teteh. Ku sabab eta ku kuring lili rek ditahan itung-itung keur eupan sangkan Basri ulah katutuluyan aprak-aprakan. Mun lili aya keneh di dieu tangtu Basri balik deui. Sup we eta surat dikana sakukeun tret nulis dina meja ku maksudna ngabejaan ka lili. Mun nya cinta ka Basri kudu sabar ngadagoan jeung kudu neangan akal malar paturai jeung subita tuluy ditanda deui laleur bodas deui. Sanggeus dikepeulkeun kana leungeun anu keur ngelempreh kapaehan urang giru we kuring balik. 30 Agustus 1840 Basri datang. Duh katas ti mana cek beja mah ti ditu ti Sumatera. Sanajan kuring kacidahayangna papanggih tapi dalah di kumaha atuh da kuring dianggap satru. Jabati eta teh lamun kuring nepungan Basri geus tangtu subita jeung sakancana ngadung ti buru anu teh mahna matak ngajadikeun bahya da mo gagal ka kuring laas kapercayaanana. Jadi pamaksudan kuring buntu di tengah jalan. Sabar wae lanan lah can nepi kana waktuna. 5 September 1840 Mani ngagebeg kuring nampa beja 30 yen kalawan pamentana subita malam Ahad isukan Basri rek ditaragal dipaehan ku manehna sorangan. Nyeri hate
cenah baheula nepi ka eleh pelit ku Pantar Basri budak kamari ieu. Jeung mun geus eueuh Basri mah dudungan katut manehna sirna moal rea teuing pikiraneun. Babakuna nu dipake karisi teh sieun Basri ngarah ti heula pedah bareto geus digagamahan bisi aya pikiran hayang males. Ari kuring di papancenan ngajaga imah Subita bisi aya pibahyaeun wantuning ayeuna mah keur silih arah majar teh. Kuring geus teu ngeunah cicing kumaha nya pipetaeun da piraku ari Basri rek diantep nepi ka tiwasna mah. Mangkaning ayeuna teh malam Sabtu jadi kari poe isukan bae waktuna. Ah eueuh deui akalna kajabat di mejaan ku surat gancang kuring nulis maksudna mere nyaho yen engke penting baris aya bahaya. Ku kuring ditetah neangan akal nu lantip pikeun nyingkahan eta bahaya sarta jandela kamarna dicaram ditulakan. Ingetan kuring nu matak ulah ditulakan teh supaya beunang dipake ciri nurut henteu Basri kana panggeuing kuring jeung ambeh babari nulungan di mana aya perluna. Tandana teu beda ti nu geus-geus laleur bodas. Ngarah ka tampana ulah kunulian jeung sieun bisi leungit di jalan ku kuring isukna dikirimkeun ku pos makean hatikeun nitah budak. Ku jalan kieu sugan bae Basri ngartieun yen ieu surat teh penting. Gedeplah September 1840 kuring nulis ieu catatan teh di rumah sakit maksakeun bari maling-maling tina pangjagana juru rawat. Kawasna bae ieu teh catatan panungtungan dararasaan geus beda jiga baris pondok umur. Betingna Basri di arah Pati Subita maehan maneh kaget ku surat Basri niron surat gapur. Pangna kuring terang lantaran ngintip sakabeh paripolah gapur jeung nejo Basri ngulasan sekin ku mangsi beureum. Ari ti luar mah awas tina jandela. Sanggeus Subita nawak maneh surat Basri teh ku kuring geuwat dicokot bisi jadi papanjangan perkara. Kuring keluar deui pura-pura teterang nanaon. Ari asup deui rek nyapih gapur gelut jeung Didi. Kuring pribadi tatu. Kejadian satu nama sarerea oge terang. Da lain rasiah deui. Alah, tamat geuning eulis buku teh. Ceuk Basri kalili anu harita ngahulang ngabandungan salakina keur maca. Jep sajongjongan mah jempe teu aya nu ngomong sakecap-kecap acan. Lili lain ngajawab kana omong salakina kalah ngahruk kawas keur aya anu dipikiran. Ari cengkat netep kana beungeut salakina bari nyangkrung cipanon. Geuning gani teh sobat urang engkang. Omongna bari dareuda. Boro abdi mah kamanehna teh nganggap satru kabuyutan. Sakalian papanggih oge sok mangnyiduhkeun. Malah mama sareng ibu mah nyebatna oge siremeh bae. Nya komo engkang mah meuni boga tekad hayang ngabasmi manehna jeung batur-baturna. Sing horeng salah sahang kali anu dianggap musuh gerote bet nu ngabelaan. Nah atuh da meuni bela-bela teuing ka urang laleur bodas teh nya Kang. Buktina sakitu pepohoanana nepi ka toh pati jiwa raga. Lili ngomongna kitu bari nyurucud cipanon. Rus ras kana lalakona kasuat ku buku gani. Maranehna pada nandang kasedihan. Rus ras kana lalakon ka tukang jeung karunya ka gani anu namprak teu bisa walakaya di rumah sakit
sasat samar bisa hirup deui. Basri ngerasa kaduhung pedah geus nyangka goreng, malah niat rek ngabasmi sagala ka jalma anu sakitu belana. Hatena naneda ka pangeran sangkan gani bisa cageure deui. Tuluy duanana ampih-ampih dumeh geus peuting. Jep eusi imah jempling. Marondok taksiran Basri mah keur ngimpi ngudag kalangkang laleur bodas. Tamat. Nya atos tamat. Ya atuh. Kela kieu Mang Caca. Ma, Ari basa keur beres kamarinya. Linggung di pajaratan. Pan kuring trek dibere lakon. nya terus kumaha gitu? Iya apa atuh mending saeutik kitu. Sapande mah. Awal wungkul. Di haur duni. Tulus di akhir wungkul keur gelut. Kumaha atuh? Atuh tenang bae, nu penting mah kage aya deui dina carios salajengna. Nu bener Nya percaya gitu. Gitu dibere deui peran saeutik. Kan mah teu da honor mah sarua. Nya beda atuh. Ya, ieu we atuh. Ya jadi lalakon sangke. Ari anu bade digarap teh nyaeta Balad Siluman Jilid kadua. Oh, nu baheula teh nuluykeun nu beuti heula. Nya, Karangan Kang Rudiansa. nya tadina dongeng eta pan geus aya geus main harita oge. Bener-bener. Mun teu salah mah jadi jahitnya. Nya jahet. Ya. So atuh pungkas we ye tutup heula. Nya kawan tutup atuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina dugi ka dieu carios laleur bodas. Hiji novel klasik karangan Samsu. Mudah-mudahan aya mangpaat, aya hikmah sareng utamina hiburanana anu tiasa dicandak tina ieu carios. Simkuring tekendat nada dihapunten kana sagara rupi kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa, rupina mung kalarsan bae sanes kenging ngahaja-haja. Urang patepang dangu deui dina dongeng salajengna. Simkuring sejamit mundur. Salam baktos. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti peresen komo kuno kumisan kumis anyar dikurut manena camberut. Pasti peresen komo kuno kumisan kumis anyar dikurut manena camberut. Manuk cium dina pisitan buah duren aratah kene pun dicium ku akang anu kumisan 2 minggu karasa kene. Guys, ya. Lumayan we ya, tak keur meuli eta. Sing bener atuh nyanyi teh. Nah, gitu atuh nyanyi teh teu ngeunaheun silung. Mohon Pak atur lumayan we ieu teh aduh. Punten bilih kagaruwahkeun. Ngagaruwahkeun mah geus puguh. Lain atuh aing ngamen teh sing ngeunaheun kitu teu kadengena teh. Sok sanajan ngamen tapi sing ngeunaheun, sing alus diajar nyanyina. Nah, atang gitarna ge kitu tah. Jadi ka urangna ge resep kitu ngadengekeunana pagaruwahkeun ge teu keheul teuing, teu matak bete kitu tah. Mohon atuh pada ieu teh kumahanya. Aduh, kalau rasa da biasana mah teu kieu abdi teh nyanyi teh. Nah, kunaon kitu eta? Mohon ieu teh abdi teh rada nyeri. Nyeri naon? Iya, nyeri biwir. Nah, make nyeri bibir segala mini hitar mah meureunnan eta teh. Nu nyeri teh ramo naon meureun. Mohon pan abdi teh pan dikurud, Pak, sapertos dina lagu ieu tuh dikurud tuh. Turuy. Nyati soledad, Pak. Nyeri aduh. Teu raoseun ieu teh ieuna peso cukurna. Salah si Ujang mah tuh da. Yeuh, make mah ieu tah. Peso cukur nu ieu yeuh.
Leres pisan. Boh bilih saderek nganggo peso cukur anu ayeuna, anu tos kirang nyaman, anu sok mata krahet kana lambai, anu sok kirang rapih dina hasilna. Mangga geura gentos ku peso cukur PK. Peso cukur PK singgetan tina peso cukur cap parut kalapa. Peso cukur PK seueur pisan fungsina. Kanggo ngarapihkeun rambut hanapeun irung nu namina kumis, rambut hanapeun lambai anu namina janggot, rambut dina kelek, rambut dina tuur, atanapi rambut-rambut di palebah sejena. Sajabit di eta fungsina seueur pisan, tiasa kanggo ngerik kalapa, tiasa kanggo gerik daki. Pesona ayah 10 dina eta peso cukur cap PK. Bilih tanggai pararanjang nanging teu aya gunting kuku, oleskeun wae, diusap wae ku peso cukur cap PK. Hoyong ngarapihkeun rambut teu tiasa ka tukang cukur, diusap wae ku peso cukur cap PK. Bade mersihkeun kamar ibah seueur lukutan, usap wae ku peso cukur cap PK. Lebet angin maruriang kerok wae ku peso cukur cap PK. Kukituna sayogikeun peso cukur cap PK di bumi-bumi saderek supados gampil segarupina. Margi fungsina seueur pisan. Peso cukur cap PK. Produksi PT Alat Bantu Imajinasi Tanpa Buku.